Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari eta hiji pasal tabtulu batal naon as-sholatu salat bi arba'a asyarata ku 14 naonan khoslatan perkarana bil hadasi tegasna kahiji ku sabab hadas wa bi wuqu'in najasati jeung kadua ku sabab katibaan najis ilam tulqa lamun henteu dipikeun itu najasah halan dina pada harita min ghairi hamlin kalawan henteu dibawa wan kisyafil aurati jeung kabuka aurat ilam tustar lamun henteu tutup itu aurat halan dina pada harita wan nutki jeung ngomong biharfaini kalawan dua huruf au harfin atawa sahuruf mufhimin anu mere faham amdan bari ngahaja wabil muftiri jeung kalima kalawan anu ngabatalkeun puasa amdan bari ngahaja wal akli jeung kagenep barang dahar al kasiri anu loba nasian bari poho wasalasi harokatin jeung katujuh tilu kali pirang-pirang gerakan mutawaliyatin bari